Aya we aing. Sakieu keur hese duit teh. Tipi hiji-hiji nage ngadon leungit. Nah. Maha aing nyangan keur meulina deui hese. Kudu ngajual naon? Bingung. Si Abah. Abah. Aduh. Montok naon sia teh assalamualaikum heula geus. Datang teh. Assalamualaikum. Kumaha aing jantungan. Anu jantungan mah cau Abah. Aing kumaha kalah ka ngagoler keur teh para rusing aing. Cicing. Kalau mau pusinganan kalau baik orang di dia Abah. Baik orang di dia. Tas di mana sia? Urang tas di gawe kan ieu teh ya baju gelalodok keneh. Ning Abah keur ulang-ulang juga ulang-ulang Wah aing keur para rusing karena wi para rusing. Pusing kunaon atuh? tipi aing leungit peuting. Leungit tipi. Wah, geus pok deui panti tadi geus ceuk aing leungit. Lain kapan Abah saya sok tara gegem tara ka mana-mana sok cicing we di imah pang bisa leungit. Ye, matak oge aing teu keur jauh ieu karena wi sebenarna mah aing teh keur di tatangga. Keur di tatangga keur nyenaon? Lalajo tipi aing teh. Ke, nyai Abah kumaha di atuh? Nah kumaha naon? Kapan di imah ge aya tipi nah tuh jor-jor lalajo ka tatangga. Kapan leungit sok aing? Kapan di imah ge aya. Kapan leungit karena wi lumatak aing ka tatangga. Kayak urang mah teu ngarti bah nya teh kumaha sih atuh? Kapan teu ngarti pan dicaritakeun tipi aing teh leungit. Heeh. Leungit. Kapan Abah teh tara ka mana-mana cenah aya di imah. Kapan keur ka tetangga keur deukeut padahal mah. Keur lalajo tipi. Keur lalajo tipi. Heuh di imah teh kapan aya tipi? Kapan leungit karena wi Sia kumaha di Asli yo. sia teh mau pusing geuning. Ninaon Abah kalaka? Tah ngegel sia. Ngegel kumaha atuh bah? Ieu mah patung. Hirup eta teh engke mah peuting mah. Mana? Teh ieu Moal Abah ieu mah patung. Ieu. Dicalikan ku dedenya, ku dede Karnawi tuh. Bager ieu mah patung Abah ngegel ieu. lain geus sia aing pok deui kana tipi. Heueuh eta kumaha? Tapi da sakitu wae mah eta euy bangsatna bageur sia we. Yo. Tangna bager ke bangsat karena Kapan tipi aing teh 17 in. Oh, Teu dibawa kabeh ieu. Ngan dibawa 15 in. tipi teh. Oh, tah ayeuna ge nu 2 in mah aya di in. Peuting ge aing lalajo kene lajo main bal. Ngan kadolo awet hungkul we. Coba teh kira-kira Ngan dibawa 15 in. di mana tuh bisa gitu lah di mana? Aya TV bisa disemplek-semplek Teu percaya yang maneh. Hanteu lah waduh Dik abang. ini kan ka imah. Tanunya sadua in teh nya. Heeh. Ku in cukup si Barnabi Heeh. dioprek leungit deui karisa in. Heeh. Dik ini kan teu percaya mah. Geus aya nama kitu terus di bunter ge aya ngaranna teh mah Saim Abah. Teu percaya mah ini kan sisain keur ngored. Dah sia mah hayu wae pusing ya mah nu keur bingung. Sudah aneh TV aya di imah lalajo ka tetangga aing mah sok teu ngararti we. Ya we aya nu maot di ditu maneh di tetangga lembur. Teu apalnya. Ya, Dik sia mah kunaon kitu Bah? si Nana majikan anak Innalillahi. maot Kunaon maotna Bah? wah nyawaan. Budak ngora keneh sudah heueuh meureuneunan sudah keur memeujeuhna pamajikan anak maot. Ayeuna teh riweuh we. Ayeuna teh da keluargana teh heueuh salakina teh keukeuh mung dikubur. Teh heula Bah. Nah eta kumaha tuh kudu dipalidkeun kumaha nih mung dikubur sih? Nah dipalidkeun atuh salakina munggeun dikubur. Salakina munggeun dikubur. Heuh kudu dikumaha kudu dipalidkeun. Nah dipalidkeun manya aya mayit dipalidkeun. Meureun dikubur ngan salakina munggeun dikubur. Ya heueuh atuh. Anu mau tage pamajikanana salakina mamanya kudu milu dikubur. Ya heueuh atuh. Geus lah balik burit. Ah da dimusingkeun we hungkul balik wah. Melu. Assalamualaikum. Embung lah hayang teuing bareng Orang jeung wi. kitu embung. Tungguan.